Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang daudi sareng ce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui muhun. Hatur nuhun ka saha wae di mana wae ayana anu tos ngadangukeun ieu cariosanana nya. Dinten ayeuna teh urang nyarioskeun dulag nalaktak muhun dina seri salat 36. Kumaha atuh ieu cariosanana wilujeng ngadangukeun. Pangeusip pondok pasantren Cikoja nambahan saurang lain santri biasa tapi mualaf paranakan Cina jajaka keneh nu karek mimingguan asup Islam kuno ngisamkeunana ahli kaum kecamatan Ciperong diserenkeun ke Kiai Cikoja sina diatik dididik babagan keagamaan. Di dasaran pisan tinggal ngatik ngadidik kungkul ajengan mah da si Akew anu ayeuna ngaranna jadi Abdul Gopar geus disunatan ayeuna teh atuh keur waragadna sautak saeutik we dibakelan tina hancengan Mustahik Jakat Kacamatan bisa nungtut soal etama diserenkeun ka Kiai Cikoja lantaran ieu ajengan geus kamasyhur ahli ngatik ngadidik jelema ceuk Nurahul mah jelema balilu butak hurup diwuruk sapoe 2 poe ku Kiai terus we norolang bisa maca Quran bisa nalar ayat jeung sagala bubuhan ilmu Kiai anu hakikatna ku Allah teu weleh ngandung barokah. Abdul Gopar betaheun pisan di pondok maklum santri-santri nage salolider hasil atikan ajengan Cikoja paten bener-bener bisa ngamalkeun ajaran agama anu ditetelakeun. Yen papada muslim teh dulur yen Allah nyiptakeun rupa-rupa jenis makhluk awewe lalaki bangsa warna kulit golongan jeung sajabana pikeun silih pikawano pikeun silih pikadeudeuh lain pikeun silih sengklekeun silih gorengkeun da pangalusna mungguh Allah nyaeta anu takwa kitu muhun Abdul Gopar cenanya mualaf muhun dumasar kana takwa anu matak para santri we layeut jeung Abdul Gopar komo ayeuna mah Abdul Gopar geus paham kana salat pasehat kana ngaji jeung alus sorana deui bubuhan baretona kungsi ilu biung dina pekumpulan nyanyi pop waktu Abdul Gopar ku Kiai dipecak sinawe jadi Bilal jadi tukang azan pangpangna ari subuh karangan nana turunan Cina najan geus aya di lingkungan pasantren naluri bisnis nama teu bisa leungit malah jadi leuwih seukeut kajurung ku ajaran anu geus kapanggih ti Kiai yen Islam nganjurkeun pisan jalma usaha Islam ngahargaan pisan
ka jalma anu dahar pake ladang kesang soranganmu mun kitu nya. Hanya anak teh ela di Palaban wae atuh kunyakat hanya anak teh lek diajal usaha wae Mama Haji kumahanya ha. Abdul Gopar pepulih ka Kiai. Alus eta teh Ujang. Tapi rek usaha kana naon atuh. Nya da di dieu mah eueuh pakasaban anu pantes keur maneh. Cek Kiai. Hanya anakna loba nyoba-nyoba atuh ngapel jambe wae. Ngalapel jambe hanya kabeneran atuh. Di dieu loba jambe nyai di pasal kota. Jambe payu pisan acung panyai. Cek Abdul Gopar. Eug bae atuh ari daek mah. Kiai ngawidian di harita kabeh buah jambe nu aya di sabudeureun pasantren Cikoja diborong ku Abdul Gopar sore ngala pabeberang sabada ngaji isuk-isuk diiangkeun usahana terus we jalan kana ngaji teu kaganggu kitu deui azan subuh mun Abdul Gopar cenanya duh. Nya kurang mah teu kaerong ieu teh. Heueuh buah jambe teh bisa jadi bahan kasasab nya. Cek para santri. Nah hanya ari ku si Akeu mah kapanggih salahna ta teh. Abong turunan Cina meureun nya turunan Cina bisaan tah. Aduh mangkeluk teh. Kan bae atuh da papada mawa milik sewang-sewangan lain ulah sirik atuh ku milik batur pamali. Cek kelurah santri. Hampir satahun Abdul Gopar di pondok jiga teu jiga Cina. Tulen urang pasantren ayeuna mah boh tagogna boh polana kari ngomong we meureun rada balelol keneh dagang jambe mayeng tur maju malah geus kabadag mayar infak jeung sodaqoh sagala. Nambah-nambah meureun waragad kaperluan pondok di masjid. Hanya dungakeun bae mamanya usaha teh sing leuwih gembal auling teh ambe anak geula bisa jakat yeuh mama ajengan. Kitu cek Abdul Gopar di pikayun-yun sarerea puguh. Tapi teburung we tinemu masalah maklum jelema dina hiji subuh Abdul Gopar geus ngalanglaung azan ngan kawasna rada kurang konsentrasi dumeh bandar jambe anu sok di badanganana kumanehna kabur ninggalkeun bayareun aya rebuna. Jadi sabot azan dina pikiran Abdul Gopar ngalayang kana perkara jambe bandar kabur tea persis bada nguningakeun hayya 'alal falah lat poho kana naon we nu diucapkeun saterusna angger ngolebat kalangkang jambe keur dibilang atuh baur ingetan kaditu biwir kudu muni ari ngong teh meni ngalanglaeung salatu 36 salat 36 padahal kudu nama as-sholatu khairum minan naum. Salat lebih utama batan sare kitu cenanya. Aduh
136 cenanya pikiran jambe aduh mata kayaknya aduh ulah sok dipikirannya mohon jambe mah aduh santri protes Abdur Gopar ngelukwe kawas buek menang mabuk tapi kiai bijaksana atuh bobohan ahli atikan para santri dipuk-pruk we ku dalil al insanu maklul koto jalma tempat kasalahan mohon sami sareng nu ngadongengna nya seueur salahna mohon nyuhunkeun dihapunten we mohon kitu tah komo deui pangkat Abdul Gopar anu keneh masih disebut mualaf Abdul Gopar digedean we hatena sangkan ulah sok ngarasa sok pedah wani ngoningakeun as-sholatu khairum minanaum jadi salat 36 Ujang Islam mah teu nyaram jalma usaha ieu teu nyaram jeung malah ngajurung pisan kana usaha teh asal bisa bae ngaturna nya Ujang saimbang deui antara gerak usaha jeung kaasup kuliah dunya eta teh jeung gerak ibadah anu kaasup urusan ukhrawi nya apan dawuhan Allah ge dina Al-Qur'an sok cenah teangan kumaraneh bakal pi akhirateun teh kalawan ulah mapohokeun neangan bakal ti dunya eta teh nya hayya mohon mama mohon dina kasus Abdul Gopar hal ieu geus kacuponan we ngan leuwih teuing saeutik jeung tibalik deui kuduna urusan azan urusan salat nyaeta urusan pi akhirateun dibawa kana urusan dagang urusan tani jadi teu kalalajoan ulah sabalikna keur salat keur azan inget kana dagang inget kana tani balikeun engke mah Abdul Gopar kitu mohon maklumnya atuh hayya mama mangganya nya anak engke mah rek hitung jambe 136 jadi as-sholatu khairum minan naumnya mama jawab Abdul Gopar kiak lain kitu atuh lain maneh mah Abdul Gopar mama kiai nyengor tapi bari imut ngagelenyu keun bae lah salat soal salat 36 mah ulah tong diinget-inget deui nya nu penting mah yeuh maneh keur azan teh ulah inget-inget kana milang jambe nya mama hayya mama tamat cenanya judulna teh as-sholatu 36 teh kitu mohon aduh ieu mah anu ayeuna mah bade diteraskeun deui nya judulna teh salat dendam cenanya salat teh lah dendam atuh kumaha ieu cariosanana wilujeng ngadangukeun urang babakan Ciberenuk aya nu kaceluk sauyunan aku runtut pebohan meureun masih keneh sakocoran sateureuh saturunan rereongan nyieun masigit henteu gede mahi atuh keur berjamaah 10 urangeun mah ongkoh deui da pangeussi babakan Ciberenuk ukur 8 umpi jadi lumayan tambah salat cul we celde di imah sorangan-sorangan ari muru kalembur gede
jauh kudu ngaliwatan sawah jeung tegalan salat tea tong boro tempatna jauh nu deukeut oge apan hoream kabina-bina muhun karaos ku abdi duh tebih mah aduh hoream muhun seur gogodan salat teh muhun aduh ampun ieu mah nya tah masigit geus rengse ngadeg laju netepkeun pi imameun tangtu nu kaitung pangkolotna jeung kasebut paham kana bag-bagan ala agama taya lian timang idromi eta cenah boga panyakit cudekan jeung pundungan leuwih ti kitu rada sulit hate tematak we halangan ngindung kana ukuran manusa lumrah bae nu punjul aya tangtu kurangna nu penting bisa diandelkeun pasehat maca doa cukup hal-hal sejen bisa diengkekeun heula bari diomean ngan aya kitu atuh kangaranan adat bawa ti kudrat najan geus diangkat imam jamaah pupuhu lembur ih we angger we panyakit nyungkelit gampang ambek hese paler tetep nerap ka Mang Idromi komo kajurung ku umur apan beki kolot beki sagala tekaopan embung kahulag hayang menang sorangan nu sejen mah teu bisa pajar kumaha kangaranan ka imam hayang magak ge disidem bae muhun disidem wae cenanya aduh ieu mah kawas dina hiji mangsa aya pajogregan saeutik diantara pangeusi babakan Cibarenuk teuing naon asal mulana ngan akhirna bet we nerus nu beda paham hampir sapangeusi lembur sabada dibeberes babarengan tinggal duaan anu acan sapaham keh Surinta jeung Mang Idromi dikajeunkeun bae da ceuk papanggih sarerea engke ge islah we sorangan ieu papada boga kasadaran pikeun luyu deui padahal teu kitu Surinta tetep we asa diteung-teuingan kena-kena kangaranan cacah meni teu meunang hojah sabalikna Mang Idromi keur mah eukeun parbawa watek asal turug-turug boga rasa diunghak ku sahandapeun beki neutreg bae sok sanajan teu nembongkeun era ku tangtung jeung jabatan ti dituna mah hadena tenimbulkeun konflik terbuka kahirupan di babakan Ciberenuk tetep normal najan aya dua wargana nu nandangan perang dingin gitu cenanya duh nuju perang dingin aya wae mah meureun Surinta teu katahan keur salat Isya manehna ngamakmum saperti sasari Mang Idromi ngimaman ngahaja Surinta nangtung tukangeun pas pisan imam bareng keur sujud kadua rakaat kahiji Surinta nekat jekuk Mang bujur Mang Idromi didagor ku peurupna
Pugu bae Mang Idromi nyengir. Tapi nyoba-nyoba jejem we salat. Ongkoh rek males kumaha kuriak we batal. Matak jadi uru ara jaba surinta kadenge pindah kabeh tukang. Kami betian deui salat rakaat kahiji ngamakmum masbuk gitunya aduh ditonjok ayam muhun aduh maklum manusia najan imam oge teluput tidak nafsu Mang Idromi nu niat jejem teh teu kuat kaduruk ku kakeuheul hayang males surinta eueuh murang maring ka saha bae ngan carana lantip pisan nepi kana rakaat pangakhirna rek sujud panungtungan Mang Idromi sakalian niup cempor anu ngetet hareupeunana kaayaan ngadadak we poek mongkleng brek we manehna sujud dituturkeun ku jamaah ti tukang hampir 10 menit nu sujud masih keneh terus tekadenge we imam ngucapkeun Allahu Akbar pertanda nitah cengkat tahiyat akhir. Para jamaah ngadagoan keneh bari tetap sujud ngucapkeun subhanallah Rabbiyal a'la wa bihamdihi geus 40 kali sewang imam jempling keneh karunya imam imam teh duh mun aya imam nanya di tenggelan duh aya wae mah tungtungna aya nu panasaran naha sujud teh kebal-kebal teuing pek disasar palebah paimbaran kosong sing horeng sabada tas marenan cempor terus sujud Imam Idromi ngorondang lalaunan naik ka jandela molos keluar ngaculkeun jamaah nu dianggap ngadukung pola surinta gitu aduh aduh kabur imam lagi aduh astagfirullahaladzim ya wah imamnya molos imam teh ya Allah ya Rabbi aring gas kitu mah kapaksa bae perang dingin anu dipinding-pinding jadi bitu urusan gede warga babakan ci berenung kapaksa lapor ka urusan ka pangurus desa sangkan dibantuan memeres keayaan atuh lurah majelis ulama amil kasih turun muka kitab neangan dalil anu keur ngahukuman perkara salat dendam gitu cenanya carios salat dendam aduh ieu mah aya wae nya Mang Idromi alhamdulillah wangi ayeuna dicukupkeun dugi ka dieu mohon insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina serial anu salajengna mangking ceung ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak